begitu orang daftar menang 1 tahun maut boro-boro 13 tahun 1 tahun maut kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji baik Masya Allah lamun kiamat 1000 tahun deh 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deh kaharep berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkan di kubur Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji kagetnya lagi jak kula macan munggah haji tetap cek malaikat itu tulisannya 2000 kulanan can munggah haji lalu ngomong sya bingungan nya lagi aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nyana maut ganjaranna gede. Nomor kedua qauli kufrin ku ucapan kufur ucapan mengarah kana kufur ucapan kufur ieu digolahan sawaun golahu istihzaan au inadan au i'tiko dan sekaligus dibagi ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun nomor kedua inadan angas teu percaya nomor katilu i'tiqada pertekadan ucapan mengarah kana tekad jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila hirup di dunia lantaran desinga gilek karena ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min dzalik wa min dzalik nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun nah ieu kaluar tina kaislaman lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari bahasana bahasa ilmu mantiq qat'ul islam biniyatin qat'u teh cek ahli mantiq mah ngaranna jinis teh kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa nu teu mondok mun sasa atuh hese geus gotu ngaranna jinis kos hayawan mun urang ngaji mantek eta hayawan eta ngaranna jinis kuliun maqulun la mahmulun ala katsirina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa mukhtalifin beda-beda ma huwal insan hayawanun jawabna ma huwal jamus kebo jamus teh hayawanun ma huwal faras hayawanun ma huwal bagor hayawanun geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan eta hewan ngaranna jinis ngaji teh lamun can datang kadinya can jadi santri
encan kakaraksa santrian jauh kayak tau gaji kos itu aja. Nah ieu ge sarua qat'u eta jenis murung kana qat'ul Islam jeung liana. Islam eta ngaranna fasal, jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam fasal ngaluarkeun qat'u ghairil Islam, megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam, ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu baheula sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheula tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad. Mantak ambalayah bae teu salat. Kalau mun urang nu ladele guari di pamarentahan ambalayah nu teu salat. Urang deuleu di palemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pemerintah jeung nu dagang mah pantes teu sarolat ge emang pinarakaeun nya mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu, urusan pausahaan teu. Sarua teu salat deui. Tong parah jasa tah mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat. Lah salat teuing jag-jajan salat ge karitu keneh bae. Aing teh salat, Izaid salat. Jacak aing mah bagusan aing. Sok ta jelema teh. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat, ngomongna istihza. Aing teh salat, Izaid salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Izaid bagusan aing ka kos kitu mah. Teu kudu salat, tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngade tah, beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bae teu murtad. Geus teu salat, sia kunaon teu salat? Henteu bae tuh. Maksudnya ngelawan sian teu salat ji atuh urusan ibadah ieu atuh ente bae gara salat. Masing-masing mah ibadah ieu. Teu masalah. Artinya teu masalah teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cacak aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teh naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat, tah eta ngaistiza kana salat murtad. Kana salat mah ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah. Ji, lamun kana balikna lain istiza teu teh. Salat bae sia. Kita kusaha sia salat. Ja aing meuneuleun sia salat kos kitu bae. Salat terus, main gapleh terus. Atuh bandingan aing mah teu salat, main gapleh terus. Bow. Parahan saha tah sih? Masyaallah. Kuari teu puasa mah kan ibadah. Ibadah puasa mah lain megatkeun Islam, ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Kuari mah megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah siap percaya bahwa puasa teh wajib, percaya tuh aing mah. Pan sia teu puasa, ya urusan teu puasa mah teh lain deui.
Kunaon tuh? Henteu teh mah aing mah henteu bae pokona. Pokona aing mah henteu bae soal puasa mah. Pan lain siap mun gering meureun urusan aing tah mah. Urusan aing nekadkeun bahwa puasa wajib, aing nekadkeun aing ngaji sarua bae. Sia ngaji di Cilongok aing ngaji. Sia di jero majelis aing mah di tukang uduk. Beda posisi doang. Atuh masalah. Ngan aing mah teu puasa, urusan aing teh mah. Tah eta nyana teu puasa, teu pegat Islam mah tetep di akhirat ka surga bae. Ka surga bae tetep nyana masalah. Teu salat asal ulah pegat Islam, surga. Teu puasa asal ulah pegat Islam, surga. Mantak lobalah di urang nu teu puasa. Nu teu puasa loba ya di urang. Di Indonesia mah among lain negara Islam. Eueuh undang-undang di urang menutup puasa ditangkep. Eueuh undang-undang nutup puasa ku urang diamankeun. Eueuh malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing, tidak usah di RU-RU non itu RU. Geus ulah dihaharuan geus. Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja. Bukan karena nyanana teu puasa. Jeung teu neuleuh mayoritas. Asa teh akur bae padahal minoritas. Kristen di negara urang minoritas, Yahudi atau Katolik minoritas. Tapi minoritas ieu hampir ngalahkeun mayoritas. Hampir ngelekeun mayoritas. Mantak isi nu salah pamarentah apa urang. Urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas. Mun kula jadi DPR na dijieun ku kula undang-undang. DPR na teu nyaho naon atuh. Jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas. Tapi deuk kumaha ieu? Geus koski sabodoh geus teh mah ieu urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza. Geus model heula nu tadi lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad, teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad, teu munggah haji. Awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tah mah ibadah teu kaluar teu kufur nu kos kitu mah. Ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil, teu puasa kitu keneh. Munggah haji ngan tarohi, munggah haji mah tetep nasehatan kurang. Ima keur carita di Indonesia mah masyaallah. Henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari meunangna engke tahun 2028. Coba ge kuari. Jadi lamun kuari itu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun? Berapa? 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13. Henteu kudu ragang ti kapal tama kubur geus. Ieu keur carita. Gad tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kiai dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar meunangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur teh sing hade kewajiban hajina ku sebab teu daftar awas di akhirat bakal ditanya zal ulan sia kuari waktu di dunia kuliah untuk munggah haji abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13, 12, 15
eta mah lain urusan sia, tapi sia kunaon teu sejak daftar sakitu dang. Nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula. Can gugur teh kata kelipanan. Tapi lamun Zaid ulan bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75. Munggah haji teu? Henteu Gusti Maha Uninga. Daftar Abdi waktu umur 60 abdi daftar. Ajo Kulantaran pemerintahna ngambai abdi mah geus rindu jasa ka Baitullah hayang munggah haji. Tapi ternyata Gusti sataun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut. Eta mah Gusti nu salah. wah sia Aju sambarangan. Sabodo Gusti tama abdi geus sejarah ke Mekah. Abdi nungguan 13 tahun. Na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya. panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya. Kok ieu dilambat-lambat? Lain urusan abdi tama urusanna depag. Panggil depag jeung bupati-bupatina. Bupatina heula, bupati sebagai kepala daerah. Mohon abdi. Aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia. Aya. Kunaon ieu teu diberangkatkeun Urusanna lain abdi mah urusanna SPPT. Pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan, urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag. Saha depagna? Panggil. Wah ini dilambat-lambat. Abdi ki meunang instruksi ti ditu ti provinsi. Saha provinsi? Gubernurna panggil. Atut. Oh, boro-boro ngurusan nu kitu cak atut. Abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji. Ganti Gur Rano Karno. Panggil Rano Karno. Oh, urusanana eta mah urusan depag. Aya kanwil di ditu. Panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusan nanyangakeun ka pusat ka ditu pusat dipanggil. Well dia dilambat-lambat. Terus ditanya alasan demi alasan. Jokowi maju. Terus mah geter-geter Jokowi. Masyaallah emarukan gua tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna. Naon deui? Katiluna mah Gusti hampura. Naon? Lah eta mah. Lah eta mah naon? Aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok. Dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun. Nah ieu teh kapan aya anakan. Abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta. Lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia. Mungkin 200.000 manusia, mungkin 300.000 manusia, 500.000 manusia, 1 juta manusia nunggu saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna ta eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abi mah kanarakakeun we Gusti. Amal bisa dekuku wage beres engke ujianna di akhirat mah
di sidang mulai nukal liwat hiji-hijiatan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat. Kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga, tetapi di akhirat bakal dibuktikan. Masya Allah. Dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azamna bihi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakedeung hirup di alam dunia. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem. Kudu mikir ka dinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tetap munggah haji daftar bae. Malah nu hebat mah begitu orang daftar menang satahun maot boro-boro 13 tahun satahun maot kubur eta unggal tahun roh urang milu munggah haji kamu sampai kiamat. Sampai kiamat terus munggah haji bae. Masya Allah. Lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji. Lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkan di kubur. Masya Allah. Ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula macan munggah haji. Tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000. Kulana can munggah haji loba omong sia. Bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa. Barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede. Mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui ga imah. Nah kiai cenah mending balik deui bae. Balik deui bae. Sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai. Tetep balik bae. Ya. Jadi tetap bayar daftar urusan kadituna urusan Allah. Urang nyaho tambah kaditu mah. Saha nu nyaho deui kakawasaan Allah. Urang daftar nungguan 13 tahun. Urang waduh cak urang kebal amat, urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui. Ngadadak kayak angin topan. Mas ka Baitullah blek. Kakawasaan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui. Ya Allah. Teu salat teu murtad, teu puasa teu murtad, teu munggah haji teu murtad, teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Sing hade tah besing kaya urang di lembur sia teu salatnya murtad sia. Ulah geus nyaho urang kuari mah. Sia teu puasanya kafir sia. Ulah atawa ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad. Tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduan-biduana ka sorga. Iyo masalah. Oh masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman. Iya Islaman geus. Geus beres ka sorga bae geus pokona mah. Ngan ya tetep disate heula. Sate heula. Sesuai jeung kitu dorakana aya dosa. Nah, tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe. Malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranna buh ngecek naga pohara jas.
bau pohara jasa digusak digesak wih datang ke hampir soek beres keprak langsung poe ngomblok istri kak geus rapih karak dasupkeun ka lamari kitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah mah kemudian atuh aya nama kitu maling aya kabair kene bae tama dikecek-kecek ku malaikat eta. Sakumaha urang mun getahan bae geus. Kecek malaikat fase amat sih budak. Potong-potongkeun teh kitu ku aing. Allah karim. Angke karak geus beres, bersih. Diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga. Nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embungnya nage sebabnya hiji jeung nu bersih urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kameja putih make jas geus rapi urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karek urang hees dah ya geus naik bae embung aing embung pokona mah mun daek sia nungguan urang aing mandi embung aing mah kajian kumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah cileuh ulat alet segala leho cule segala bong aing tah boga borok mah tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris nu teu mandi masalah ai gegeraan sia mandi teh henteu oh ieu mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna tuh jah takos gitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza nah ye murtad kos gitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon teu kudu seberat teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah teh Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia baju fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng leku cinta-cintana ka Allah sehingga nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako madzubnya na teh eta madzub ngan madzub teh aya nu terkendali aya nu henteu madzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga cekana bidadari sini keur mabok bir sapeti geus lain slok ini peti mah geus lah terus bau awakna ge saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Pugu kercicing di hareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh.
wabok itu ngebudah ngaco bisa menguasai diri itu bisa mengendalikan diri madzub gesarwa ke Allah bakatingku cinta ke Allah maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco diurang mah diurang nunggus tenar nu dibunuh teh mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Halaj nyana ngomong aku mah nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deuna naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya na ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikir haheho sing hade kos gitu lantaran naon lantaran kan itu nak besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atuh aya kos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-halal di Baghdad berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta rajana raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seuri bae anal haq begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae geus pokona teu harti ku urang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu kaharti ku urang aju ngomong lagi angin sampaikan salamku abah eta ngomong jeung angin burungana sagala teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh nah eta teh geus naon kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan dihareupeun kolot los baheula mah dihareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan dihareupeun kolot teh isin baheula mah tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogo urang teh urang ngobrol dihareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogo aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblog kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum
tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda. Ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyareatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana mahfuz terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz moal aya atawa wali zina moal aya wali judi moal aya wali mabok moal aya wali maling moal aya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bae biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya lulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sih ada si aya kiai urang nonton orkes boleh dikukumakeun talian teh habek cirina nu madzub jeung nu lain madzub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cok jero orkes waduh biduana ge geulis boh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beuh sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngabek wali malah muntas nonton orkes ya. Sentas nonton orkes di mana cekan? Ai tadi dihareup di mana? Apa dihareup tadi leukeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu bae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorbana habek cekek habek. Beda lirikanna wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang nah nu mentok mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kuper teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad si agama naon aing Islam pangeran sia pangeran aing mah atuh lah sih sok nanyakeun pangeran lain sia percaya henteu bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi katut teh henteu aing mah teu percaya aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah nangieun satu ieu mah petet jajadian ambo kos buah daging bae
Nih rombongan Darwin teh ya, orang Yahudi. Nya nama menyatakan bumi langit dunia lain nangin Allah ieu mah jajadian jeung manusia ge manusia asalna lain ti Adam nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy tas buruy ngabentuk kaluhur aya nu jadi bangkong aya nu jadi monyet sebab buntutan bukan buruy teh ya. Jadi berarti ke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tabur itu nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede. Nah, monyet ya, monyet. Gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Tak kos gitulah batur anu boga keyakinan. Atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae geus aya jelema nganapikeun Allah teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi murtad nya ngomong kos kitu teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtad kena uzubillah min dzalik lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kadak percaya tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad ngomong kos kitu teh istihza berarti eta nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanusak dia capek lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman ih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahu al-qiblata huna lam usalli ilaiha. Saya salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah, bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah, misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong bang eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah, bagus. Lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing moal salat aing mah eta kos kitu teh murtad eta istihza eta kos kitu ulah masyaallah lawi taqaddallahu fulanan nabiyyan lam usadiku andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah aing mah moal percaya saeutik-eutik acan murtad mentek sing ada teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikan nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikan nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta, istihza kana kanabianana ulah. Cek kata di lamun baik lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dia aing mah salat, murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing hade. Bahasa-bahasa orang Masya Allah kan yelah bahasa orang si ade Aisyah Nabi siasa Nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin aing sebenarnya mah nyaho jin nyaho manusia aing mah teh nyaho murtad kos kitu tah murtad ngomong kos kitu tah isi ade tah ya matinya bukan mah percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ngan aing nanti nyaho jelema nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi. Saha Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana dilahirkan di Mekah terus ngali ka mana ka Madinah maot di mana di Madinah tak kudu nganyahokeun kos kitu engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan kana percaya eta mata ke kudu tiheula sangara nabi Kangjeng Nabi Muhammad komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah wah ai santri mah geus nyaho jasa teu kudu dicaritakeun sebab unggal malam Jumat
Wabadu fakul wazina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu syabatu an yumayat kusul saniyah Ibnu Hashim wasmu Abdul Manaf wasmu Mughiratul lazim tamani taqali beres. Atuh teh jadi lalap santri mah. Was itu malam Jumat apa saya diperhatikan. Oh, ini anu ibi. Geus kajahoan tah mah. Ibi Malik bin Madi mun mana kumaha banten. Naon eta naon? Nyawa inget nyawa. Atuh geus malam Jumat bawa badu. Geus ditalar tah ku santri mah. Mentek urang muludan baca eta abe urang tenget. Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abd Manaf wasmuhu al-Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li'ulya. Terus datang kanggeus jadi geuna ibni. Oh, nyaho geus. Pokona mah Kangjeng Nabi sia saha ngaranna? Muhammad. Di mana lahir? Mekah. Kemudian ngali ke Madinah. Maot di Madinah. Beres salamat surga geus. Enggak sakitu mah. Ya. Lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi siap percaya teu moal aing mah murtad ulah kitu atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya gua aja teu diangkat jadi nabi aing teu percaya andai Allah ngangkat jadi nabi ya andai kata Allah ngangkat jadi nabi siap percaya atuh ngan moal aya deui ngan lamun diangkat atuh percaya ngan moal aya deui sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin Kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin. Ngan andai kata, ieu mah andai kata Zaid diangkat jadi nabi siap percaya? Percaya tuh. Ya Allah Maha Kawasa ngan moal aya. Ieu bolak-balik dibalungkeun atuh geus kitu bae. Masya Allah, karim sing ade bahasa-bahasa ucap urang teh. Ya Allah. Aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad. Atawa orang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cara orang Denmark kamari murtad. Atawa orang nyaritakeun tentang kekurangan Kangjeng Nabi ihtikor orang ngahinakeun murtad. Atawa orang ngahinakeun ka ngaran Allah murtad. Wah, loba jasa. Lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim cenah kadituna sok kuat ja aing lapar bae. Eta murtad tah ngomong kitu tah. Sing ada eta mah di. Aing tahajud mah ja tahajud ja susah bae. Mau syahadat sia. Loba mangkeun eta kos kitu. Nah, mulai ti kuari ulah terulang deui sia tah. Mantak sia deui tah. Loh budak tahajud terus, duha terus, ja dagang morosot bae. Dia tuh naon hubunganna dagang jeung eta jeung tahajud lain deui teh. Lain deui eta kos kitu lamun istihza kecilaka. Lah aing nya maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim jadi sakieu bakal kuat. Ku aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae. Teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah mah teu nguatkeun kana nanaon. Nanaonan tah mah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah. Istihza ngaranna. Eta nu kos kitu murtad. Lamun istihza pas tadi tahajud bae aing maca sholawat terus bae ka Kangjeng Nabi jahoreng kahirupan aing susah bae una naonan tama sholawat ngahinakeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi istihza murtad loba jasa ieu sing ade masyaallah lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim ambo tuh kira-kira murtad tegas gitu bahasa sih ade rapihan kurang Gusti hati-hati ya orang ngomongnya ya Allah ya tuh istihza atawa ina dia mah teu percaya omongan nu tadi aing mah teu percaya bahwa Allah pangeran aing mah teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad ka manu kos kitu batu jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantak
nyilakakeun urang. Eta naon teh sora naon tah? Sora naon? Azan. Azan ting salat naon eueuh. Geus kudu azan kitu bejakeun. Geus kudu azan. Ngahinakeun tah kana azan. Murtad eta. Gariung ngadengeng azan teh kos kitu. Kudu ararazan budak. Keur manya teh salat. Ngomong teu ngeunaheun. Kadanan nya ngajakan mah atawa azan. Ieu mah ayeung jasa teh azan. Ih, teh budak aing mah teu geunaheun. Bohong budak mah azan. Aing nyaho jasa nya tas azan, ajunya nama balik. Loba tadi lembur kos gitu kan. Loba trek we, trek azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beres, la ilaha illallah, Allahumma rabbana beres. Nya nama teh salat balik deui ka imah es, blon udah. Ditanya ku babatur sia azan, pan teh salat atuh aing ngajak-ngajak atuh. Sia teu ngajak-ngajak kaca. Allah karim Gusti Allah aku teh sing hade nya omongan ku si aing dianggap Islamnya aing mah teu Islam geus murtad tabakos itu jelas jasa tamah atawa nyana endek nginum bir segala. Ini minuman paling indah. Tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini. Ini adalah bir bintang. Mari kita sama-sama minum ya. Kita ucapkan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad sia. Ngahina sia nu dilarang make asma Allah. Yeay. Atawa dek zina. Dek zina nyana make bismillah heula. Neng, tetep bae urang ngahargaan ka Allah nya. Dek zina bismillah heula. Pugu ku Allah zina na ge diharamkeun. Bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana beres. Nya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana. Urang meuneuh muji nya jeung pamajikan. Wudu heula, doa, salat, beres salat baca kulhu, harak urang jima jeung pamajikan. Malah hiji-hiji acan. Neangan sakabupaten Tangerang anu endek jima maca kulhu 1000 malaya. Malah mah teu babanyo acan. Lu mendak anakna hobi main nonton TV kos. Teh di doa-doaan acan. Aing geus karak. Oh, inget ka ieu bae cek ngana lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung na bae kan. Geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awal wal akhir. Ieu geus sarua aing mimiti tadi pohon geus dan bae. Allahumma jannibis syaitan awwalahu wa akhirahu. Cak babajikan naonan Kak. Tah ieu sing hade dek nginum bir, dek maksiat bismillah. Eta istihza. Dek maling sendal. Sendal kulit ya bagus ya. Emang aing hayang kos kieu. Supaya ulah kayawan kuno bogana. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad jaga irakeun ka Allah. Maling dilarang tapi make bahasa Allah kene bae. Da iyalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atawa inad atau patali jeung pertekadan. Jelema anu teu percaya kana sani Allah ya yakni Allah murtad, teu percaya kana keseluruh rasul murtad, ngabohongkeun ka rasul murtad, aw halala muharraman wallahu a'lam.